Para remaja atau napi pemuda anu masih keneh hirupna bergantung kanu jadi kolot, jajan ti kolot, arek ulin ka ditu ka dieu ti kolot, uang bensin ti kolot, kang ngaroko-ngaroko menta ka kolot, kudu nyaah kanu jadi kolot ka indung jeung ka bapa, sabab ayeuna geus kaalaman ku simkuring baheula mah waktu masih keneh lelenguhan bisana mah saukur menta, saukur nampan kanu jadi kolot. Ayeuna karasan geus boga anak, geus boga budak, geus boga tanggung jawab, segala kesorangan. Hirup dituntut kudu mandiri. Teu bobolokot kesang mah lapur. Moal bisa kajajanan budak oke. Tah nu mantap kudu boga rasa nyaah. Hidup nu masih keneh remaja, nu masih keneh bergantung ka kolot, sing boga rasa nyaah kanu jadi kolot. Keur nganapkahan keluarga teh lain perkara enteng. Kadang-kadang nyawa ge jadi taruhan. Salam baktos urang Sunda, salam dunia.